Aing mah heran euy ka pamajikan. Kamari teh isuk ku aing teh dibere rasiko 30.000. Aing teh dibere nyatu teh jeung ureg jeung ieu urang sampeu daun sampeu. Gusti ci atuh aing teh da mereka dagingan kumaha. Nyeran nu balik deui. Terus ku aing da ngajaran da cek manehna teh cenah da duit 30.000 mah cenah cukur mainan teh kana urang sampeu daun sampeu cenah gitu. Heuh tamahan deui ku aing teh 5.000. Jadi 75.000 seduh tas cek ku eta. Ciang nyaho cenah pamajikan ka aing mereda ngeunah moal. Pek teh kumaha euy? Nih ka nyuguhan di daang teh ka aing teh masih anger. Oseng daun sampeu. Mun oseng beureun beda, tadi mah urang mah osengna. Aing teh jadi tambah lieur, aing teh rek dagingan kumaha cek aing teh nyatu. Ah ku aing teh tamahan deui ku aing teh 5.000, jadi 40.000. Tah aing teh pasti 40.000 mah ngeunah ieu daang teh yang jeung lauk atau jeung daging lah pasti jadi dari cukuna ditambahan 10.000 pan dina 30.000 teh. Eta na ngajolna. Pek teh naon euy? Oseng kangkung. Gusti kata ka aing nyiksana pamajikan nya kudu kumaha mere resiko teh cik teh aing teh. Padahal pan gede meureun 40.000 teh euy. Lain leutik bari jeung aing teh ngalet teh sabedug poket kalau 50.000 teh. Si atuh aing teh paraban anu ngeunah-ngeunah keur anu kumaha kitu lah imah. Aduh atuh dagingan kumaha euy. Pamajikan kok teu teuingeun Gusti nu agung.